mangkat isuk minggalaan panon poe dahar dipopohokeun bahkan sholat gitu dilaksanakan. Panasna panon poe kumanehna geus dirasa guyurna cie hujan selain jadi hambatanna eta kabeh dikorbankeun ngan saukur meulaan dunia anu geus pasti moal ilang. Rezeki diteangan tapi kunaon poho kanu ngarizkian sanggan boga rasa bogana duit ku karena gawe padahal nyatana kabeh ge geus diatur ku Nu Maha Kuasa. Segala rupa parentah dunungan kabeh dilakonan tapi kunaon nalika ngongana azan tanna bukti na parentah pangeran buat loba jalma anu ngarasa eta lain kewajiban.